Da, enak nanya. Tapi jawab jujurnya. Nanya naon? Sebenarnya saya nerima aing jadi kabogo sia alasanna naon sih? Oh, kuang jawab jujur ya nya. Oh, gerak. Sebenarnya mah aing nerima sia karena alasanna simpel min. Kunaon tah? Karena sia goreng patut. Kira aku Alda. Hooh, serius aing mah. Mun sia kieu bae mada, aing makin lope bae ka sia. I love you baby. Geus lah ulangan caprak bae gerah hees, cenah masih ngantuk. Atuh bales heula omongan aing. Omongan nu mana? Anu tadi I love you baby. Hish. Hong geus, I love you too. Aduh, mending nyerep kana hulu angen. Geus atuh aing teh kaesilan ya, Beb. Isuk mabok, barang mabok, leting mabok, terus we nya kitu. Emang namanya mawat rek dimandian ku arak, di parfuman ku amer, dikembangan ku komik, di sabunan ku lem aibon ha. Emang lamun mawat maneh rek Neng udah bisa masak, udah nggak takut lagi goreng ikan. Neng siap dihalalin sekarang. Ayo. Emang nggak mau pacaran mulu mah, ujung-ujungnya juga putus. Ayo nikah. Waktos eneng mangkat kasih borong-borong, nuju hujan mani badak pisan. Asik. Saking rewas eneng kaheran-heran, sabab eneng can kantos Cam maneh lamun kawe ieu ngagombal kumaha cam kudu nama kieu Neng kalau aja dicenguk Neng mau jadi apa kumaha Bener. Terus kumaha jawabna? Neng mah mau jadi kapur ajaib atuh paeh aing. Kabogoh kawin kabatur, hate kuring hancur lebur. Pasini anu kamari, ayeuna nurihan ati. Keur pawi singkir mah bedug oge di masjid gua yang di padog di kulitna disiksikan di leo bijieun dengan sangu ye biasalah ki molor wae dengan pagawean harese kalah jol mangkat jumaahan balik-balik pakai sendal anyar sarangah sarenge suga teh sendal menang meuli sendal ustad di padog urus tunjung udah gitu lobana gitu mikir-mikir jeur aing mah. Barudak? Iya, Bu Guru. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah, kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Lebok ke main nama terang ada hari sangu. Amang siamang ngelebokan plastik. Caan teh ieu domba ge modar ngelebok plastik mah. Ada pae si Amang mah. Iya, aing adu aku nggal putih sudah pae. Kalah baik. Ya tapi kan untung dipangmelikeun euy baju anyar. Ya euy anjing curiga nanya heula da teu ngomong. Sugan teh menang donatur. Nya teh baju teh sugan teh menang donatur urang mah. Disangka aing kena ku bencana alam, disararumbang. Sugan teh disumbang. Aing mah kieu ge sarnaja. Sarnaja. Sakolana luhur. Sarjana. Sarjana mah palinter, sarnaja mah balangsa. Ini sarjana mah pinter, aing mah sarnaja. Lain coba amang balik nu teu ngabejaan. Emang rek marhabaan. Nanggap ki timpling gitu tah, naon teh ngaranna teh gembreng. Kuprak. Emang tabunian. Jama erek irama kata. Hanya orang mah ditanya mah sugan mangkat urang mah. Oh, langsung terbang. Aing banuk aku langsung terbang. Ya maksudnya langsung. Ya terus naon urang ngomongnya sok coba. Heuh berangkat berarti kudu ngajadog heula latihan heula di PT teh. Arek bisa kitu ngomongna eueuh di ditu. Rancang emosi ku aing bang Arab. Ya. Ya total 5 juta. Nanti 5 juta ning keburit ka dieu. Keburit we ka dieu anterkeun. Manggil sakieu atuh tong gede teuing. Ye, atuh mun kudu barahakan kudu naon di ditu teh ho. Wah sia. Ini bajunya. Nah, ku aing kudu 6 bulan lambat tuk di ditu. Ya kaheula janji kan bener. Heueuh, jelema di luar negeri mah baroga duitnya loba. Di luar negeri. 13 ya, jadi 13 ka urang. Heueuh, sabara-sabara Oh, hoge. lamun maneh ngabohong ka aing awas. Moal atuh pa urang usaha mangka to pilang barang. Mang ieu aing super ngabohong deui si ieu. Mang ucok mang ieu mah. Deh ngomong we cenah aku mah gak bakal ninggalin kamu udah sempurna ke bagi aku lah bullshit anjing pas ningali nu geulis we jeung nu montok langsung kagoda pokona mah
ditampi ka nyerina tunggu we karmana. Nah, untuk ngerem di imah baik, kerendogan meren siapa? Endogan. Emang aing kotok. Lagian ngerem baik, mending ka dia baturan aing ngangon. Embung lah, bosen aing enggak poe maturan siang ngangon embe bae. Aisyah ngomong naon? Sang geus bosen ka aing, sang geus tolope di ka aing. Haram jadah. Atuh lain kitu Min. Geus lah kieu bae lah, amun sang geus tolope mah ka aing, geus ulah ka dieu. Di, ku ambekan sia mah. Heuh geus ka aing ka dinya. Atuh siang ngomong kitu. Hong geus lah ho, bawel. Ai, ieu bikang main payahan-payahan bae. U kesopan-sopana teh ya. Biar aing mah. Aduh bingung, kepoga duit. Aduh bingung, pikiran dia. Ngabuk hidun. Mana we? Eta urang rek komplain ka warung si Ijot. Emang kaya naon ka warung si Ijot? Urang mersiseu jang budak. Dina tulisanna teh 3 bulan sampai 6 bulan. Terus manya saminggu sebeak. Berarti nih buat si Ijot tanya ka aingnya. Terus kemarin orang beli minyak angin deh. Masakan di warung si Ijot. Pas dibuka teh. Oh anginan minyak, we hungkul gerak. Kan nipu tas si Ijot teh. Ontrok ya aing mata si Ijot teh gerak. Wah, perlu bane mah minyak kolak kolak. Si Ijot silaan bagus. Aing ontrok ayeuna teh aing mah. Pijit tadi. Aing mah Gusti, emang Gusti. Siadai arek naon. Siadai keur panarusing teh kamari pusing sia di nu datang. Ayeuna siadai aing mah lieur. Aing mah lieur. Naon? Rek naon? Pinjam duit. Ampun ya Allah kagak ada ari sia kitu teu usaha. Pinjam Mang dalahan mang. Usang digawe wae lah, digawe wae mongkan hantu modal heueuh. Tung keripit ahai tulang bawang bibir nyungcung teboga duit kasalaki ngajak perang aya nu kitu mun salaki duitna carang kasalaki wung-wung wang-wang di dapur meunitrong. Ayeuna diajar bahasa Inggris. Siap, Pak. Maneh kudu fokusnya. Siap, tong malaweung. Siap. Wan tambah wan. Wawan. Saha di luar? Iya akang neng, Kang Oman sahatik neng. Hah? Akang? Akang teh atos maot kunaon uih deui. Akang bade nyarios kak neng. Alim Kang, neng mesieun. Pakedak neng, bukakeun pantona. Akang bade nyarios kak neng penting. Samenit we. Akang janji mau balik-balik deui. Cie jadi janda cie. Dasar bugel. alas ya. Si Emok datang dulu. Aduh, ya. Sia. Kumaha tuh nya bejakeun heuh. Bejakeun kumaha? Iya bejakeun lamun nanyakeun ece. Bejakeun eceuna keur. Naon? Si Emok teh pan rek datang ayeuna nagih. Ayeuna? Heeh. Terus? Urang ngajumput di imah, kamari ge maneh teu bisa di callingan ah. Urang bejakeun kurang di Ciamis, malah nanyakeun ka urang. Siapa? Eta aya usah saha urang teh nyaho Ciamis teh di mana? Heuh nanyakeun ulah ka urang ka hayang teh kamari mah teu bener maneh mah. Callingan teh hareusa teu cara ngijum nampat isuk sore. Aing mah ngijum Bang Emok duit teh gesan make ludes kabeh ku sia. Ngabdi mah ka aing angger keneh. Ah rese.